hati ciri eta urang supaya hati. Duka dua, jamin supaya hati teh di mana amal soleh geus teu kaduhung. Lamun ibu tinggalin salat qobliyah subuh kaduhung teh. Alhamdulillah aya ana teh. Mun teh mah teu kaduhung qobliyah subuh. Punggunya ada subuh nama hanya mah geus wajib. Teu salat sunat subuh. Mun teh mah urang sok salat duha teu salat duha kaduhung teh. Mun kaduhung aya hatean. Teu payah hate. Lamun aya payah hate mah batur puasa Senin Kemis biasa. Batur mah teu naon ngaran salat korporatif biasa. Teu kabita batur ibadah. Batur ka pangajian biasa we. Tenang-tenang atuh. Jadi lamun urang teu kaduhung ningali batur ibadah, alasan ibadah biasa-biasa geus bae hate. Tapi mun teh mah ningali batur ibadah hayang nu tadi ya batur tah keur hirup hati urang. Batur ngiluan ngiringan pangaosan salasaan. Urang kana Senenan diri, Senenan urang kana Sabtuan diri kana Sabtuan. Urang kana mingguan diri kana mingguan di papas ada. Kakati hayang amal soleh. Eta jalmi teh hirup hatena teh. Lamun teu hirup kumaha teh? Teu kabita. Batur tahajud teu kabita. Batur sedekah teu kabita. Batur amal soleh teu kabita. Naon da geus pae hate teh. Kanteu urang ari urang mun teh batur amal soleh urang biasa-biasa atanapi urang luar biasa. Namun batur amal soleh urang kabita atanapi teu. Mun kabita hatena hirup. Lamun teu kabita paeh tah ieu teh. Jadi keur paeh teh. Abebet kieu nya dasar wadaharna mah. Lalu sami, lalu beda naon doraka. Keur paeh. Lu kan ibu cirina teh. Lamun ibu hantena paeh, geus maca Quran. Asa maca Quran keneh? Alhamdulillah. Ada eta teh. Maca Quran teh mukalamah sareng Allah. Sumarios sareng Allah. Diajak ngobrol ku Allah. Eta ngajak ngobrol ku Allah teh sabulan satahun sakali di bulan Ramadan we ngukuat. Abi mah lain cenah yang tah hayang diajak ngobrol ku Gusti Allah isin ku Gusti Allah teh. Abi mah ngahormat kana Quran ge disimpen di luhur tah dibaca-baca gitu. Urang teh gimana aya kasusah teh maca Al-Qur'an kajen teh urang teh apal kana artina Al-Qur'an. Da Allah teh ngalih urang maca Al-Qur'an teh mukalamah sareng urang ngobrol jeung Allah berarti keur maca Qur'an teh. Tah ieu surat kami jawab atuh kumaneh. Kumaha cara ngajawabna? Baca tah surat kami. Maka urang ngaos Al-Qur'an jamin nu umum ngaos Al-Qur'an. Bae hatena. Denden Bu. Sabaran ayat sadinten urang ngaos Al-Qur'an. Ayat sajuz, ayat 5 juz, ayat 10 juz, gitu bae. Saayat ya saayat. Ulah seueur-seueur teuing. 5 ayat we. Pada subuh maksakeun urang teh da bisi ditaros katanya kumungkar sareng nakir. Man urang teh beureun ditaros katanya dan kubur teh kumungkar sareng nakir, cemun kan jeung mungkar nakir teh man rabbuka saha pangeran anjeun? Man nabiyuka sanabi anjeun? Man imamuka naon imam anjeun? Cek urang teh Al-Qur'an. Sok dibaca tara. Kumaha dibaca? Nah, jamin geus tara maca Qur'an eta teh jamin teh geus paeh hatena mah. Sok baca Al-Qur'an. Bujang-bujang ayeuna urang nu teu can bisa maca Qur'an, jalmi anu geus maca Qur'an oge ada hayangeun maca Qur'an teh. Engke we bulan Ramadan geus 5 bulan Ramadan. Ayeuna mah geus tara maca Qur'an. Engke we malam Jumat seminggu sakali maca Yasin unggul. Tah kitu kalakuan urang eta teh. Eta teh nandakeun geus bae. Untung can dipaekeun, can disambut Gusti Allah teh. Cok, ayeuna rutinan ayeuna urang. Eta ilmu benahi orang teh hate urang lamun aya junjungan dina mana urang teh naon carana tah eta